Rampes. Wilujeng enjing sadayana. Tepang Rampes. deui. Oge Ibu. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Barudak gareulis karasep kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah damang Ibu. Kumaha Ibu samulihna? Alhamdulillah kitu deui Ibu ayeuna dina kaayaan sehat walafiat. Tah mugia urang oge tetep sehat oge salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Atuh nunuju teu damang saenggalna dipaparin kasehatannya. Tah supados urang diajarna langkung barokah oge kenging manfaat mangga KF tiasa dipimpin doa. Ujang? Aya Ujang? KF mangga. Ayo rencangan sadaya acana urang diajar urang ngadoa sasarengan ngadoa dikawitan. Ini Ibu kedangu Aya. ya setacan ngadoa hayu setacan urang diajar hayu urang ngadoa dikawitan ngadoa regse. Mau salam ke Ibu Ujang. Uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ujangnya. Mangga. Kade kasegrek. Ibu abi masih nyalna kurang sae. Ai swanten Ibu ayeuna jelas manawi? Henteu. Jelas Ibu. Jelas tapi pisan dia Ibu. Bisna oge patawi. abina sinyalna kirang sae Bu. Oh, mangga tiasa nataharkeun diri supados diajarna geunah oge tumaninah nya. Tos siap ieu teh kanggo diajar? Sok mangga tatahar. Tah, lereskeun heula acukna, tiungna bilih nyengsol jam-jam di pertengahan, jam-jam di akhir biasana ngawitan ramijud gitu nya. Pados katinggalina lawan. Boleh tadi angkut aya naonan Bu? Dina naon? Nah angkut Ibu aya naonan? Iya pan sapertos ieu. Iya. Nagado Ibu aya naonan? Mana? Kita belah Bu. Oh. Aduh kita mah Bu. Geureuy caritana. Tita. Udah dianggap Bu Tita mah Bu. Wartosan atuh upami heureuy teh pados Ibu seuri gitu. Ya, nun kedah sarumangetnya, tos sayaga sadayana tos siap? Siap. Atur Ibu, siap. Ya, sip, kedah sumangetnya sae. Urang absen heula barudak dongkap sadayana ieu teh. Dongkap Bu. Sadaya panginten Ibu. Nurah Madita. Kacai nya. Nurah Madita teh ka mana? Kacai Bu. Bu menuju ke Jamban Robi nama Bu. Kaus ka warung teh. Besernya Tata. Rosalina. Dongkap Bu. Rosida. Di Bu dongkap. Tita. Asik. Aya Tita. Ujang. Hadir Bu. Umul. Dongkap. Wanda. Dongkap Bu. Yogi. Lengkap Bu. Alhamdulillahnya lengkap sadaya sok sanaos Tata nuju kapengker tapi aya dina ieu lawungan. Cik barudak kinten-kinten kamari teh urang tos diajar ngeunaan naon sih? Emut keneh teu? Pupujian Itu Bu. Pupujian nuhun nya nu emut keneh ieu anu harilap deui ngemutan naon ieu teh? Nyemutan Shopee Pay Later Bu. Alah geuningan budak leutik teh tos gaduh SP letter. Ya, kanggo ngawitan. Kadenya jajan teh artosna kedah diapik-apik kedah dihemat-hemat pilih engke peryogi kanggo kuota diajar
ulah kanggo kuota TikTokan wae. Tah titanya Main game, Bu, main game. komo deui main game ka hadeja kedah tiasa ngabagi-bagi waktu. Kanggo ngawitan ieu pangajaran nya tadi saur rerencangan hidup sadaya urang teh mayunan materi pupujian. Ngalabawang ngalajambu Saya Bu suasana. nujara di jarian tepang deui sareng ibu di materi pupujian. Aduh, Cakep. Saya Ibu. Alim Bu bisa suaranya. ieu teh hasil latihan ya. Gemper payunan hidup. Oke, ibu teh. Ya, terus Badung Bang Urut. Ya ayeuna teh urang diajar materi pupujian. Tah nu dipedar naon wae cenah kamari teh. Aya nu emut kene kamari urang naon papasingan. Terus Wangenan pupujian Ibu. jelas wangenanana lejeng naon deui? Bentuk Bu. Yo, leres ujang strukturna oge umul sae papasingan tadi oge entos. Sareng ciri-ciri Ibu. Budak ibu mah nya. Oh, entah ciri-ciri oge kalangkungnya. Cikan bentuk pupujian teh kumaha tadi kan tos disebat kamari diajar ngeunaan bentuk-bentuk pupujian. Tah bentuk pupujian kumaha? Bentukna pupujian teh. Muji ka Allah. Bungkeuleukanana kumaha? Sok kumaha? Oci. Tah uhun bentukna puisi, sholawat, leresnya Peling Ibu. nadoman. Ai papasinganana tadi aya tos disebatkeun pepeling, terus naon deui? Doa Bu. Sina doa, doana tangtos ka saha? Allahnya. Salawat ka Allah. Sholawat, Puji ka Allah, Bu. pepeling, muji Muji ka ka Allah. Oge tadi ajaran agama. Pinter ieu mah sadayana kenging bintang 5 ti ibu teh nya. Bintang 7 Ibu. Puyer atunya gitu mah. Mangga ibu bade share screen heula ieu patali sareng materi anu baris disorang ku urang sadaya dina lawungan kadua. Tah katingali Iya Bu. aya Aya. tadi agengan atunya ku ibu. Tah materina pupujian. Urang kana kadena heula. Dina danget ieu sami sapertos lawungan anu sateu acana aspek pangaweruh anu baris di hontal teh nyaeta mengidentifikasi bentuk, struktur dan isi fungsi sosial serta aspek kebahasaan teks pupujian. Tah engke kaparigelanana aya melantunkan pupujian sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan aspek kebahasaan. Nah, anapun tujuanana ieu nya setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran pupujian menggunakan pendekatan saintifik berbasis TPACK, modelnya problem based learning, peserta didik alias hidupnya dapat mendiskusikan fungsi sosial pupujian dalam kehidupan sehari-hari, menelaah kata dan kalimat yang terdapat dalam teks pupujian yang telah disediakan melalui kegiatan diskusi kelompok terkait teks yang ditelaahnya. Tangtos dengan tepat, sungguh-sungguh, tanggung jawab, percaya diri, oge, menghargai pendapat orang lain, melalui bahasa yang santun dan religius. Kantenan lima karakter nyunda pisannya barudak. Cobi barudak. Ieu tos katiten aya teks naon di payun. Teks pupujian. Yan Bu. Mohonnya pupujian hidup terang lagamna kumaha? Aya pupujian mantaroka. Terang, Bu. Sok urang galindengkeun sasarengan. Kumaha di lembur hidup?
Mantaroka Sip. Pajaja uhum sip. Holi dan pihak asik lajeng deui saha jalma Turki haja mangka dibales dilanggengkeun dina jahanam. Begitu Bu. Nauzubillahi min dalik. Uhun benten-bentennya unggal wewengkon ngagaduhan lagam oge lirikna sok saalit-saalit mah benten gitu eta minangka kaunikan oge kamonesan di daerahna masing-masing. Tah cikan eta nu dihaleuangkeun ku urang teh kagolong kana pupujian naon? Pepeling uhunnya piwuruk mohon pepeling nauzubillahi min daliknya mugia urang mah ditebihkeun tina seuneu neraka jahanam ukituna urang teh kedah getol salat 5 waktu ulah dugi ka kakantun iwalti istri panginten upami nuju pamengannya Kami abi pamangan kumaha Bu? atuh Yogi istri pameget atuh kedah nganggo pembalutnya Yogi. Iya. Lajeng eusina tadi ngeunaan naon ieu? Piwuruk Bu. Mohon piwuruk. Sina naon? Sina sholat. Cenah sholat. Nya atunya miwarang salat. Supados urang henteu Masuk dilanggengkeun ya di neraka. Masuk neraka. Nauzubillahi min dalik. Talianti pupujian mantaroka nu ku hideep di pikawano pupujian naon wae? Eling-eling umat. Eling. Anak Adam. Nabi Uman sarerea ta anak Wujud Adam. Wujud kidambako. Nya aya deui. Bu, Maher Zain. Nasyidnya ya, mohon. Aya deui. Nabi urang sarerea. Oh, Nabi urang sarerea. Tah, pupujian asik. Pupujian anu ku hidup disebutkeun nembe teh nya nu ditataan teh biasana kapirang di mana? Dina Di kegiatan masjid naon? Ibu, di masjid. Ya, di masjid. Pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu. Terus di sekolah osok tara? Sekolah osok. Sekolah agamanya. Pokoknya mah dina kagiatan-kagiatan anu patali sareng keagamaan. Tah kitu gening barudak tetela pupujian teh memang mekar saleres namanya di sabudeureun urang. Anu saleresna mangpaatna pikeun ngageuingkeun urang dina laku lampah ngalangkungan pidangan seni. Senina naon? Seni sorak teh anu biasa sok disebut nadoma. Tah dumasar nembe anu ku hidup didugikeun nya pupujian ciri-ciri nya biasa diebrehkeun yen pupujian teh puisi buhun puisi zaman baheula anu eusina nyokok kana ajaran agama Islam. Ieu barudak tangtosnya patali jeung eta hal dina lawungan dinten ayeuna anu baris dihontal teh nyaeta naon teh fungsi sosial pupujian dumasar kana eusi jeung aspek kabahasaanana janten dipiharep hidup sadaya sing gemet sing sumanget sing daria lantaran sakur aktivitas hidup teh tangtos janten catetan penilaian. Barudak fokus ya teh fokus sadayana fokus Ibu. Kak kumaha izin kapengker sakedap pios mangga nginglami teuing nya ujang bade naon kapengker teh dari hampangan kade jajan mengkol heula nya tah cikan pupujian nu nembe ku hidup dihaleuangkeun nya kan nurut ke Neng Oci teh tadi wangun pupujian teh puisi
kinten-kinten aya sabaraha pada dina ieu teks teh. Cobi Tita. Heureuy wae ih si Tita mah. Abi we Bu. Sok Neng Ocha, mangga. Aya 8 pada. Nu sanesna kumaha nu 2 sanesna? Bu. Opat Bu. Dua. Aya Dua. Dua. Jadi sabaraha pada ieu teh? 8, 4, 2, terus 2. aya pamadegan sanes 2 pada. Naon alesanana? Mana nu disebut pada teh barudak? Bait Bu. Paragraf, Bu. Bait, paragraf, Baris. baris. Baris Bu. Baris mah pada lisan. Paragraf. Leres anu didugikeun ku Wanda, yen anu disebut pada teh bait, sedengkeun anu disebut pada lisan teh baris. Janten dina pupujian mantaroka ieu teh aya sabaraha pada? 2. Dua. Pada 8 pada lisan. 8 pada lisan, unggal pada. Nah, aya sabaraha? 4 Aya sabaraha? 4 pada lisan. Opat Bu. 4 pada lisan. Janten nu kenging bintang 5 teh tadi saha? Abi. Wandanya, Wanda lengkap ya sadayana sae gitunya. Janten ayeuna teh urang puseureun paniten urang karena paksualan anu salajengna. Nyata tadi teh ya fungsi sosial dumasar karena aspek kabahasaan teks pupujian. Manawi ieu PowerPoint-na tos maju. Gaca, Ibu. Mantaroka, Ibu, Masih kata teks Didi. pupujian. Oh, masih teks pupujian mantaroka kela sakedap. Barudak ibu teh satu acana nge-share ieu dina grup LKPD mangga ku hidup tiasa dibuka. Eta aya tingkesan materi oge patarosan anu patali sareng teks pupujian anu baris dipedar sasarengan ku urang. Aya dina grup? Aya, Bu. Aya, Ibu. Aya ayeuna urang guar heula sasarengan anu tumali sareng ieu materi. Kela sakedap keduh punten ieu teh geuning macetnya. Ibu Widi stop share heula nya. Ibu share screen deui kedap. Aya ayeuna Loading Bu. Poek, Oh. masih poek, Masih. Ibu. Hidung. hideung. Aya nama. Aya. Terus Bu. aya tas sapertos nama henteu teu tiasa di ieu nya teu tiasa di full screen upami di full screen janten loading. Nah, Loda. dumasar loading jadi loda ya. Pupujian teh nyaeta puisi buhun anu eusina nyokok kana ajaran agama seperti anu tadi ku hidup di ebrehkeun. Tah, nurutkeun Neng Oci tadi pupujian teh wangunna puisi oge diwangun ku aya nu 4 pada lisan, aya oge nu 2 pada lisan tapi seseueurna 4 pada lisan. Tah, ku hidup tiasa dititenannya. Ieu tiasa ngalagukeunana ieu geuning maot ngadodoho terang Henteu Bu. borosok di poho-poho datangna teu mere nyaho ngagertak taya tempo. Tah ieu pengkerna ho nya cobi etang aya sabaraha engang terang engang. Terang Bu. Nah, Suara vokal. ya, cobi sanes engang ya dina pada lisan kahiji geuning maot ngadodoho aya sabaraha engang? Maot ngadodoho. 8, Ibu. Borosok di poho-poho. Borosok di poho. 8 sami. Datangna teu mere nyaho. Datangna teu mere nyaho. 8 oge. Ibu. Ngagertak taya tempo. Taya tempo. Apa? Tah, cobi ieu titenan anu 2 pada lisan. Ieu pengkerna ar oge nya ipat pupujian ngeunaan anak adat.
Dumasar pedaran rerencangan hidup tadi nya tiasa diebrehkeun yen ciri-ciri pujian teh ditulis dina wangun puisi teh teras eusina ngeunaan ajaran agama Islam sumebarna sacara lisan atau tata lepa lantaran buhunnya dipidangkeun ku cara dihaleuangkeun atawa dinadomkeun teras anu pamungkas mindeng dipidangkeun di masjid, madrasah, pasantren oge kegiatan keagamaan. Anu salajengna papasingan pupujian anu tadi ku hidup di tataan sadayana nya sadayana emut keneh geuningan aya muji ka Allah ya aya contona aya sholawat ka Kanjeng Nabi aya ajaran agama oge doa jeung tobat ka Allah anu pamungkasnya eta pepeling. Nah, ayeuna aya unsur-unsur pupujian. Lantaran wangunna puisi janten tangtos unsurna oge puisi sanes prosanya diantarana aya tema, aya rasa, aya nada, jeung amanah. Tema jejer sanes jejer nya anu disebut jejer atau tema di dieu teh gagasan pokok eta teh nyaritakeun naon pupujian anu ku urang digalindengkeun teh ai rasa mah naon cenah rasa rasa yang pernah ada ya rasa teh nu kagambar anu kabayangkeun suasana dina eta pupujian kumaha tau upamina da mah pesen ti pangarang kanu maca sedangkeun amanah nya naon-naon anu tiasa dicangking ku urang dina eta pupujian urang teh kudu kumaha urang teh ulah kumaha gitu. Tah ayeuna mah dugi ka dieu aya nu ditaroskeun henteu aya kahartos Hartos Bu. Hartos Ibu. kahartos yakin teu aya nu ditaroskeun Ada naros Bu. saha Neng Ocha mangga Neng Ocha. Ibu, Ari bentena pupujian sareng nasid naon Bu? Iya bentena pupujian sareng nasyid cenah aya nu tiasa ngawaler Nasyid. Ibu. Nasyid mah naon? saha umul Ibu. Di mangga umul Nun, pami bentena pupujian pami kita minangka modifikasi pupujian kiwari henteu ku basa Sunda unggul. mirip-mirip modern siga gitar satanapi keyboard sareng sanes kantena. Tak ayeuna mah urang sawala wae urang diskusi. Teu aya nu ditaroskeun deui ieu teh atanapi tos paham sadayana? Kantos Ibu. Nah, ayeuna mah urang sawala atanapi diskusi dumasar kelompok anu tos dibentuk dina lawungan sateu acana. Tah ieu kelompokna bilih hilap deui nya. Abdi tengah ngoha Bu. Kah? Nami abdi tengah ngoha Bu. Oh, Rosidanya nu mawi nenehna teh Oci janten ibu teh emutna Neng Oci we nya tah kieu leres Rosida sanes Rosida Leres Bu. Udah ngadamel sangu koneng ieu mah. aduh puntennya barudak ya jadi kelompok hiji aya Nurahmadita aya Rosida aya Umul oge aya Yogi kelompok 2 aya Rosalina kita Ujang sareng Wanda emutnya eta kelompokna nu mawi dicatet geura bilih Siap Ibu. hilap tah pupuhuna atanapi ketuna koordinatorna kamari teh kapan tos ditunjuk ku sasarengan di kelompok hiji teh Yogi di kelompok 2 Ocha nya atanapi Rosalina Ujang bade Ujang Alim. nah atuh Alim Ujang Bu si Ujang Salahkeun bae. disalahkeun ku saha Ujang Rencangan. pedah Baper. naon Undung ih. nya ulah pundungan Ujang
Bu, Kunaon ujang teh kunaon ujang? Dina Nging dalitannya. Nuhun Ibu. Da sareng babaturan mah nya kitu urang silih simbeuh nya, silih simbeuh ku kadeudeuk. Cobi buka deui LKPD-na. Buka LKPD-na eta aya entos eta nu tiasa dikerjakeun ku kelompok. Aya teks Aya, Bu. pupujianana. Iya, Bu. Ieu pami teu aya kirang jelas. Da ieu nu kelompok hiji. Kelompok hiji ngeunaan tobat dosa. Kelompok 2 nabi urang sarerea. Teras dina LKPD teh katiten aya barcode. Iya, Bu. Aya Ibu. Barcode anu dipidangkeun ku ibu teh eta minangka tingkesan materi anu patali sareng lawungan dinten ayeuna oge dinten kamari janten nalika hidup engke ngerjakeun pancen kelompok referensina tiasa didinya oge tiasa ti anu sanesna nya seueur tangtos ieu teh kedah sawala kade koordinatornya ketu nitip ibu sadayana kedah bagi-bagi tugas ulah nembleukeun ka salah saurang ngumpul. Udah ketua Yap. makar itu tunjuknya punya. Henteu kitu. Justru ketua teh kudu kumaha cenah. Tunjuk Oh Bu. tuh. Anggota kumaha ya anggota oge. Koordinator ngordinasikeun gitu. Justru pupuh teh abot gitunya. Tapi insya Allah sadaya di dia oge tiasa janten pamimpin. Ibu percanten ka kelas 2C mapala linter. Amin. Amin nya. Ta mangga titenan LKPD-na dumasar kana teks pupujian tunggal kelompok sewang-sewangan. Kade ulah miron ka kelompok nu sejen lantaran teks pupujianana oge benten. Tingali patarosanana. Kartos atanapi aya anu bingung gitu aya anu ditaroskeun Tos Bu, tos ieu mah. hartos sok atuh pami kitu mah wilujeng midamel. Iya Ibu. Tiasa musir kana unsur-unsurna nya aya tema, aya rasa, aya nada, amanah tuh luyu sareng patarosan nomor 3. Ieu nomor hiji wanguna, strukturna, aya sabaraha dalisan, oge padana, guru lagu guru wilangan kumaha gitu. Oge minimal 3 kecap anu ngarojong kana pupujian di luhur gitu. Jadi anu ngarojong kana eta teh temana ngeunaan naon aya tina 3 kecap ieu dina nomor 4. Udah beres. Beres? Beres. Nyaan beres. Tos rengse, Bu. Kelompok hiji mangga kelompok tobat dosa tiasa jelaskeun saurang tobat dosa. analisisna. Janten pupujian teh diwangun ku 2 pada. Mohon. Lajeng. Terus aya 4 pada lisan. Mohon. Nah, Terus bantosan atuh tata Manya abi So. wae. kelompokna aya 4 nya. Jeung abi gitu. Mohon Nya oci jeung he. Tata, Oci, Abi, Umu, Abi, sok Abi. mangga. Obat Sapada opat Ah. pada lisan. Nya. Oh, ini sepatu. Terus Mangga. ngangna aya sabaraha? Engangna aya Ada 8. 8. Cobi etang. Oh 12-nya punya. 12. Konsentrasi. Tah 12 tungtung ngangna tingali tungtung ngangna. A sadayanya iwalti anu Arabna paetan. Iya. Mangga saya kelompok hiji lajeng ka kelompok 2. Nabi kurang sarerea. Mohon kelompok 2.
Sadayana aya genep pada Bu. Unggal pada aya opat pada lisan. Saya Askeun Wanda. Sadaya pada lisan ai engangna aya 8 karena sami boa sadayana. muhun teras. Jang. Ya. Abdi Ujang Bu teras siap. Sok Kemana ujang teras ngeunaan sajarah Nabi Bu. Rasa nu kabayangkeun reueus pisan. Mutkeun kelompok abdi mah. Jeung Tita. lajeng. Kita sok kita Amanahna ya orang teh kudu anu kana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha? Bilang sejarah. Nya eta Bu Asik. tadi pas di ieu Abi dijawab nah ini nama ngomong pesan sejarah kelahiran Nabi. Kita manah teh orang teh kudu anu kana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Anes Bu, udah rasa Leres pisan. Abi Iya, cantik Nak. cantik. Mohon mangga Tita cantik, pinter gening Lianti cantik oge pinternya Tita. Tadi teh kan tos didugikeun ku rerencangan masing-masing kelompok ngeunaan pancen pupujianana sewang. Masya Allah, gening palalinternya murang kali ibu teh kelas 2C hatur nuhun kasadayana. Mangga ayeuna mah urang cindekeun kacindekan tina diskusi masing-masing kelompok. Dikawitan ti kelompok hiji. Bonya ada sopat kapapancenan janten ieu nya Janten ketua ke ieu. wios atuh da angket teh bakal janten pamimpin rumah tangga. Leres? Tapi kan Ada, Ibu ada. masih Latihan sekolah ti aya aya. nama. Dabungan galau wae oge mah. Mangga. Janten tadi teh urang teh diajar pupujian. Intina pupujian ti kelompok abi mah kieu Bu. Tadi kan abi teh ngan ieu nya. Naon teh tadi teh pupujian tobat dosa pami telepon. Mohon tobat Obat dosa. dosa. Janten lebet karena eta teh tobat dosa teh lebet karena pupujian doa jeung tobat gitu. Mohon. Kitu pisan. Kelompok 2 ini Bu. Ayeuna bagian kelompok 2eun, mangga ngeunaan naon cenah pupujian anu dipidangkeun teh. Benten sareng kelompok hiji Bu. Di kelompok 2 mah pupujian teh lebet kana tema sholawat ka Kanjeng Nabi. Leres. Lantaran pupujianana nyaritakeun sajarah Nabi. Nyaritakeun sajarah Nabi. Sajarah. Kahartos sadayana ieu teh. Hartos Bu. Dumasar diskusi. Iya, alhamdulillah geningannya hasil pedaran hidup teh tos sararae mararunel dina ngadiskusikeun oge nganalisis si pupujian anu saenyana mah si fungsi sosialna teh tos dipedar tadi ku Yogi, ku Ocha, oge ku nu sanesna. Cikan secara umum fungsi pupujian aya nu bade midangkeun, aya nu bade ngajelaskeun? Cung? Abi Bu, Saha ieu teh abi teh? Abi umur. Umul, mangga umul. Tadi teh fungsina mohon Bu. Mohon? Fungsina teh minangka seni nu eusina pepeli ngeunaan ajaran agama. Iya, janten fungsi pupujian teh pepeling ngeunaan ajaran agama ngalangkungan ekspresi. Nyaeta seni sorak teh anu dipidangkeun ngalangkungan nadoman. Hatur nuhun umul. Sae pisan kenging bintang 5 ti ibunya. Sadayana Hoyong 7, palinter Bu. di kelas 2C mah ibu ngaapresiasi. Hoyong naon? Hoyong 7. Hoyong 7 atuh puyer tumanya lieur, Bu. lieur. Ya, urang emprak sadaya kanggo kelas ieu sadayana sae.
Hatur nuhun pisan materi ngeunaan pupujian parantos di Pedar Sadaya. Ibu parantos ngirimkeun link kuisis dina grup tiasa dikerjakeun eta janten tugas oge minangka ciri yen hidup teh maham gitu kana materi anu dipidangkeun ayeuna. Hatur nuhun kasadayana lawungan dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Minggon payun kah Dek? Urang siap-siap tampil midangkeun pupujian secara kelompok. Nu meunteuna urang sadaya janten ti urang ku urang oge keur urang. Siap tampil maksimal? Siap, Bu. Siap ya. Dina LKPD oge ku Ibu tos dipaparin ieu referensi pupujian kumaha cara midangkeunana engke hidup tiasa nampilkeun nganggo pamiri oge sanes kantena kumaha kreativitas hidup Ibu percanten hidup Mama Lotekar oge kreatifnya. Siap, Bu. Sanaos aya halang harungan tapi geuning lawungan dinten ayeuna tiasa rengse kalayan lancar mudah-mudahan oge barokah diskusiana oge hejar araktif mugia manfaatnya. Tadi dibuka ku sisindiran ayeuna ditutup ku sisindiran. Kaditu kalembur batur Cakep. Rek tek kadinya nya kaci opat sakitu nu kapihatur mugia janten mangpaat. Amin. Ieu lawungan ku doa mangga KM tiasa dipimpin Ujang. Siap, Ibu. Ayo rencangan sadaya tas wacana urang pungkas urang ngadoa sasarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Salam. Ujang mah hilaf wae. Kak Ibu mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tepang di minggon payun. Ibu.